wargi setan leak ku ino misno sumangga para wargi nu mulia. Ngaranna teh Beni, hiji sobat dalit kuring di kota Bandung. Dina hiji mangsa manehna teh umajak ka kuring nyaeta deuk pelesir ka Pulau Bali. Kuring nyanggupan lantaran karasa karunya ka eta ki sobat teh. Sanyana mah teu hayang-hayang teuing kuring ulin ka Pulau Bali teh. Ieu mah dumeh diajak ku babaturan. Nu ngahaja cenah hayang nyobaan mobil anyar. Ongko hari serangan mah bakal cuang cieung di jalan gitu cenah. Jeung ambeh nyetirna bisa pilih genti. Perkara uta ituna unak anikna tong make mikiran pasualan keur bekal nama. Pokona mah cenah sagala rupana ditangkes ku Beni. Kuring nyaluyuan. Lantaran karunya ka eta ki sobat nu ngaranna Beni. Manehna teh nepi ka budak kuring nu tikal geus di bangku kuliah. Beni teh masih lalagasan kene. Padahal kurang kumaha dirina teh jabatan di kantorna geus boga. Imahna agreng turu waweg. Rupa katu dedeg pangadeg katida kasepna ceuk ukuran umum. Asa kurang kumaha. Ari ditanya alasanna teh kumaha ka sang tukangna, manehna biasana ngajawab, yen manehna tacan boga pamaksudan pikeun mikirkeun pasualan rumah tangga. Jeung nyana deui. Lalakon lalampahan nyetir di kota Bandung ka wewengkon Katapang teh sakitu geus pilih genti ge da anggar karasa lungse jeung capena. Turug-turug di pelabuhan Katapang kendaraan nu deuk asup kapal teh maningan tri kabina-bina. Memang eta teh bisa dipake keur ngaso terus istirahat. Tapi da teu tumaningna. Rajin panon dipeureumkeun ge tapi ari teuling mah anggar rebing. Sasatna ngadedengikeun pahibutna jalma katut sorak kendaraan. Lumayan kesel. Meh 2 jam lilana di pelabuhan Katapang teh. Kuring daek dibawa ulin kanu jauh teh ku Beni. Sapedah bae keur kabeneran nyokot cuti tahunan hitung-hitung refreshing ceuk barudak ngorana. Saanjogna ka Denpasar Bali teh kurang leuwih tabu 8 pada isya. Saterusna mah kuring jeung Beni kaditu ka dieu neangan pamondokan. Euy. Geus ngasaan euy, sare di hotel bintang 5 euy. Cek Beni nanya Dariana kana. Losmen bae. Geus lebih cukup euy. Ulah teh di pamondokan bintang-bintang 7 gitu. Mending di losmen, murah, lebih cukup lah. Walon kuring basajan. Bari ngasupkeun deui gigi hiji mobil, tapi manehna gogodeg. Meureun abong metet eusi dompetna. Di hiji kios cenderamata nu masih keneh muka, manehna teh meuli topeng leak. Ari kuring mah milih seni ukiran munding nu ditumpakan ku budak angon bari nyuling. Balabah jiga teu itungan. Dipangmayarkeun ku manehna. Nyati tukang dagang cenderamata meunang keterangan. Losmen nu mana nu lumayan boga kelas.
Diajak ngesian deui beuteung teh kuring nolak. Asa wareg keneh sudah hayu wae barang dahar. Nu ripuh teh nahan tunduh. Awak asa leuseuh geus hayang gerang ngajoprak ngukur ranjang di kamar. Moal kudu mandi geus asup angin. Engke bae memeh salat subuh. Nu matak sup ka kamar losmen teh kasur nu diboro ku kuring. Sedengkeun ari si Beni manehna mah nangkodkeun leak nu buukna panjang cawiwig. Kalayan panon borotot sihung narang geteng dina kastok tunjangan ranjang disarean ku kuring. Kocap kacatur meh ngagayuh kata busa puluh. Nuka ingat teh ukur heai sababaraha kali tuluy nolos teu inget di bumi alam. Tapi teu sawara lila, teu sababaraha lilana. Karasa lebah dampal suku aya nu ngelekete. Kuring teu burung rejat bari jajantung rada ngadulag. Ratug tutunggulan. Kuring rungah ringe turi diisi. Astagfirullah. Beurit meureun nu ngereketek dampal suku teh. Red kana ranjang dicarian ku Beni. Manehna mah ngajepat manikulos ti berana kedo. Tungtung nama sajongjonan kuring cendeluk dina ranjang bari ngaheneng. Beuteung bekesim teh. Bet aya-aya bae gangguan teh. Duh kuring kana anggel deui sare. Kadenge diparas sorang guru duga. Bisa dipastikeun beurit meureun. Ras inget kalacak kana ranjang teh geus dibanyoh heula suku. Antukna jadi disampeurkeun beurit meureun. Beurit bikana jiga nama kateu ari bet ngajak ocon. Memehrut deui peureun. Kaliwatan bet inget kanu ditinggalkeun di lembur. Pak, engke bapak uihna kedang nyanak oleh-olehnya. Budak pesen budak kuring nu bungsu. Nu kakara kelas 4 sakola dasar. Beres lah. Bari hoyong oleh-oleh naon gitu. Tangtos oleh-oleh nu aneh atuh Pang. Walon indungna milu nembrong. Nu aneh bin aheng. Seblak, cireng, atau ngapi bala-bala. Cekeng teh heureuy ka manehna. Pak, mesel karajinan ukiran Bali Pak, kada hilap. Cik si bungsu pesen ka kuring. Kuring ngareng haplolob. Tuluy ngantur heai nu merelok deui. Saliwatan aya rasa suka bungah dumeh geus dipangmeulikeun karajinan ukiran Bali ku Beni. Baris mampu nohonan kahayang budak nu bungsu. Lantaran mun meuli sorangan mah dimanaeun. Ukiran saharga 425.000. Keur ukuran kuring mah pimanaeun kabeuli. Da ayeuna oge diajak ulin jauh mentas lautan teh ka Pulau Bali dina pesak mah ngan ukur aya 250.000 rupiah. Nyasar nama kuring teh nyaho keur sangsarana. Beni teh batur sakulah sakoli. Hade pamadegana yen cenah hirup di dayeuh batur kudu sukses. Ulah bauan kana pagawean. Ninggalkeun lembur nasib ulah beuki ancur. Memang manehna diparengkeun hade milikna, dipaparin rezeki nu langkung ku nu maha suci. Beungeut budak ngolebat
kasawang kukuring bakal bunga diberi oleh-oleh kerajinan ukiran baru. Keplos kuring langsung diseret ku impian. Angkling-angklingan asa panjang lelampahan. Kuring diuk di bangku taman di girun losmen. Tanggah nutup bentang nu baranang di langit purnama mabra. Teu hoti beh mana datangna. Hiji mojang luis ngajanteng hareupeun kuring barang tepa adu tutup. Manehna mere imut ngabeleneu, maneh marah maideur. Mas, sendirian saja ya? Itu pananyana maneh halimpu imutna tetep magantel. Oh iya? Iya. Kuring awalon semuguku alias gempur. Mas, boleh aku temenin ya? Itu nate bari gek diuk sabang kurejeung. Boleh kan? Iya boleh. Buah-buah awe bangor, cek gerentos hati. Aku rela nemenin. Bari angger jeung imutna. Maaf, Anda siapa? Ngawani-wanikeun maneh tumanya. Tenanglah mas. Janganlah gelisah, aku masih orang sini ku. Asli sini. Oh iya? Ya, aku asli orang Denpasar mas. Oh begitu? Iya. Namuku anak Agung Ayu Made Astu Tining Tias. Oh, sebuah nama yang panjang ya. Kuring rada lolor. Gening. Ya mojang tegas bisa dipastikan lain turunan jore-jore. Tapi turunan ti kasta nu terhormat di Pulau Bali. Tapi nah wayah kieu bet ngulam perengkene. Dul ayeuna bet daek ngabaturan kuring di taman. Moal kitu. Moal eta mah. Mas, kenapa? Cukup dipanggil Astuti saja, mas. Itu panyambung ti manehna. Kalawan pasemona marah mai biar kasorot lampu taman nu mabra. Jigan lamun kuring babari leumpeuh Yuni ka awewe mah wah geus dikumaha we meureun. Tapi piraku ngaran manehna nu ngabogaan status terhormat tapi ka jadi awewe rucah. Moal pimungkineun. Dek, mengapa malam-malam begini Dek As berani sendirian ke sini? Kuring nyoba lalek bari neuteuk beungeut nu kareueut. Oh enggak mas. Aku perempuan baik-baik kok. Oh, percaya. Kuring kaburu ngareret ka palebas sora nu ngorosak dina hiji tangkal. Ditelek-telek ke barang bang palem murag nyangsang nadahan. Ariret deui ka manehna. Wargi kuring ngagebeg lain di kieuna. Lantaran ari breh teh banget nulis kareueut bet jadi leak. Bari cocorowokan gugorowokan kuring ngabareng-beng lumpat notog-notogkeun maneh. Jekuk kita jong kuring ajurah roh terus dikusru kana hiji tempat. Geus kitu langsung ti buburanjat deui. Sadar teh langsung mentetan sirah jigana masih keneh nenggel kana lantai keramik. Red kabeni da jiga teu ngarasa kaganggu manehna teh malah nu kadenge mani nyegrek kerek jeung ti berana kerep. Red kuring kana topeng leak nu ngagantung dina kaspop. Antep dipencrong. Kebeg! Kuring nahan kareuwas anu kacida. Topeng leak teh bet molototan. Caker kabuleud panonna teh. Sihungna nu ranggeteng lir nu arek ngarekeb ka diri kuring.
Arek ngagorowog bibir asa rapet. Topeng leak teh jadi oyag lir katebak angin. Masih kabul keneh pangacian kuring geus direuwaskeun deui ku Beni nu ujug-ujug ngagoak tuluy ngorejat hudang. Pasemona jiga nu manggih hiji pikasieun. Ben, aya naon Ben? Nguat-nguatkeun maneh kuring tumanya sora karasa peura. Leak euy. Sorana harosos. Leak naon? Karasa ti koro garing. Leak. Arik narajang kuring euy. Bani manehna ngusapan sirahna nu bulenang. Hiup sora angin datang ti palebah leak ngagantung dina kapstop. Leak oyag-oyagan dina pamenclong panon kuring jeung Beni. Sungut calangap hate ngarasa hemeng barang eta leak teh bersup ka palebah liang para. Gurulu, gejlig kadenge sora lengkah. Aneh. Sakuduna malah langit enterni teh ngagebros. Jajantung bekiratug tutunggulan akhirna mah kuring babacaan sabisa-bisa. Ayat kursi tilu balikan teh ariku huksu mah bet jadi kuat sanapasan. Dipara jadi kadenge soran wabrug-abrugan. Disambung ku gejlig lengkah nu beuki kerep. Kadenge Beni oge ngagerendengkeun ayat kursi siga kuring. Renghap asa ngadadak katahan. Basa kadenge aya soran ngagejleng kabeh taman. Kabrug. Kadenge lir sora barang berat nu dirag-ragkeun. Dikuatkeun kuring cengkat. Satuluyna nyengledkeun hordeng. Serelek. Nyaeta hordeng jendela kaca. Itu deui Beni. Serelek. Nyengledkeun hordeng di jendela kaca. Sakolepat aya nu ngaringkang. Meh jiga barong. Kuring nahan keketek jantung nu naragteg. Hemeng. Bari teu sadar mencetan lebah sirah nu rada bantu nu red kuring ka Beni. Manehna ngalempreh dina porsi. Hayang geura ninggalkeun kamar losmen geus kitu mah. Ceuk pikir teh boa losmen teh aya nu ngageugeuhna. Red kan arloji karasa mangsa janari atawa kakara mangsa janari. Teu hayang nuluykeun deui sare kitu deui Beni. Ben, sudah bet ada meuli topeng leak anjeun mah. Cekeng teh halon. Untung teten kabawa ka Bandung euy. Bari manehna gigisik jeung heuai. Ben, jigana bae ngimpi dieu teh dituluykeun ku didinya euy. Anehnya. Aneh tapi nyata euy. Beni oge mairan katidahemengeunna tuluy manehna kacai. Wargi barang rengse salat subuh, kukuring dicaritakeun ka bagian dapur. Bari pesen cikopi keur ngahaneutan beuteung. Tidinya menang keterangan akhirna ti salah saurang pagawe dapur. Yen cenah di kamar eta teh kira hampir 10 tahun kaliwat kungsi aya mojang ti kalangan luhur nu diperkosa. Satuluyna dirogah halaku kabogohna nu ditolak cintana ku indung bapana. Cenah layon bagian sirahna teh dituruban ku topeng leak. Euy, peuting ge mah kudu daek mondok di bintang 5 ya. Wayahna euy. Ceuk Beni bari nyeruput ti kopi. Manggih kahemeng deui basa rek ninggalkeun losmen leumpang ngaliwatan taman. Di bangku taman aya topeng leak. Kuring jeung Beni ukur silih reret bari gogodeg. Mau dibawa Ben? Ceuk kuring nanya ka manehna. Teu sudi ngagubugna ge euy. Ceuk Beni bari ngungku guargi. Para wargi nu mulia leak karya Bapak Inomisno.
Hatur nuhun hapunten kana samudaya kalopatana mugi ageng manfaatna. Sumangga wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.